Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Bapak kali ibu guru nu dipihormat, oge rerencangan nu kusimkuring ditika cinta. Dina kasempatan ieu simkuring bade ngadugikeun kaepiat atanapi cara nyanghareupan wabah anu geus kakoncara ti sakuliah jagat mangsa kiwari. Nyaeta anu disebut wabah COVID-19. Para mitra sadayana, COVID-19 teh nyaeta wabah anyar anu asalna ti nagri Deungeun nyaeta ti Cina. Eta virus teh bisa sumebar ngaliwatan batuk, bersin, oge ku alatan pagiling gisik jeung sajabana. Tah ku jalaran kitu, cara pikeun nyanghareupanana nyaeta sakumaha anu dianjurkeun ti pamarentah terutama ti dinas kesehatan ka urang sadayana salaku masyarakat nyaeta diantarana anu kahiji nyaeta ngumbah leungeun ngagunakeun sabun, ngagunakeun masker mun dek indit-inditan, oge nyingkahan riung-riungan anu sifatna ramai loba jelema. Anu intina, urang salarea kudu nurutkeun kana anjuran ti pamarentah khususna ti dinas kesehatan. Sakitu nu kapihatur simkuring Lengalma Ayeuna Lurita ti kelas 11 IPA hiji nu da dihapunten tidak sagala rupi kakiranganana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.